Kemudian ada yang bertanya di surga. Sunda wenya. Wah Indonesia ngerti ente? Bahasa Indonesia ngerti ente? Ya kuain di bahasa Indonesia kuku papa. Kita doakan saja Bapak Presiden Prabowo, mudah-mudahan sing sehat, sing kuat. Aing nu sieun teh kieu Pak Prabowo gering tuh nausubillahnya. Terus diganti ku si eta. Tidaklah jauh. Cicingnya lah cicing aing hayang we ka dinya ieu. Dar we lebat kena surga teh salah sahiji ti ahli surga teh bakal nyarios, bakal tataros ieu ahli surga teh naon nu ditoroskeun teh. Nanarosna ieu ahli surga teh salah sawios ti ahli surga an abawai. Ditaroskeun teh ka mana? Indung bapa abdi Gusti. Ditaroskeun sa? Kolotna ditanya. Wa an jaujatihi sareng ditaroskeun pamajikanna. Lamun Mang Eman asup surga, ai ceikoh teu katenjo di surga pamajikanna. Cek Mang Eman, Gusti, ka mana nyi ikoh Gusti? Ditaroskeun teh ku ahli surga garwana bojona keur di dunia. Wah wali di termasuk nu ditaroskeun teh anak. Sahatuna? Gusti, anak abdi ka mana? Eta Jibaron teh. Jadi merosot samping. Wah Jibaron nih. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin wa alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'in kullu mri'in wa ma bima kasaba rahinun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Mangga ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warda 'ani sahabah, ya Rabbi warda 'ani sulalah. Ya Rabbi ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad.
وسلم يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر كل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظا نقوى أمانات يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مسلم يا ربي واقفي كل مؤذي يا ربي نختم بالمشفى يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Nalika ahli surga lebet karena surga nutus dijanjikan ku Allah ahli naon sih buga-buga we urang lebet surga yuk amin amin aroyong rek diajak si Jokowi mah
Gibran rek diajak moal. Wah, kudu dieureunkeun saya teh. Allah. Supaya ahli surga teh sakumaha hadis idza dakhala ahlul jannati al jannata. Tidak dakhala di mana-mana mancing, di mana-mana melebu, di mana-mana leset. Saha ahlul jannati ahli surga lebet al jannata kana surga Allah. Ada naon cenah? Surga na Allah nya. Mudah-mudahan lebet urang nya. Itu tah. Sa'ala ahaduhum an abawaihi wa an zawjatihi wa walidihi wa begitu ahli surga ini, ahli surga masuk ke dalam surga, sampai seseorang ahli surga ini di dalam surga, kemudian ada yang bertanya di surga. Sunda we nya? Wa Indonesia ngarti henteu? Bahasa Indonesia ngerti tidak? Ya kuain di bahasa Indonesia kuku papa. Kita doakan saja Bapak Presiden Prabowo, mudah-mudahan sing sehat, sing kuat. Aing nu sieun teh kieu Pak Prabowo gering teu nausubillahnya. Terus diganti ku si eta. Tidaklah jauh. Cicingnya lah cicing aing hayang we ka dunia ieu. Darwe lebat kena surga teh salah sahiji ti ahli surga teh bakal nyarios, bakal tataros ieu ahli surga teh naon nu ditoroskeun teh. Nanarosna ieu ahli surga teh salah sawios ti ahli surga an abawai. Ditaroskeun teh ka mana? Indung bapa abdi Gusti. Ditaroskeun sa? Allah ditanya. Wa an jaujatihi sareng ditaroskeun pamajikanna. Lamun Mang Eman asup surga, ai ceulikoh teu katenjo di surga pamajikanna. Cek Mang Eman, Gusti, ka mana nyi ikoh Gusti? Ditaroskeun teh ku ahli surga garwana bojona keur di dunia. Wah wali termasuk nu ditaroskeun teh anak. Sahatuna? Gusti, anak abdi ka mana? Eta Jibaron teh. Aya. Gusti, ka mana putra abdi Dokter Latif? Gusti, ka mana putra abdi Wangkong? Ka mana si Mimin, mana si Titin Gusti? Naroskeun teh salah sawios ahli surga teh ka Gusti nu Maha Suci. Ka mana cenah ieu majikan abdi kolot abdi teu aya di surga, payuqalu innahum lam yudriku. Make lamnya berat amat ambil jawajibnya. Batin ulama sieun. Sareng Bu, bismillahirrahmanirrahim. Barang ahli surga nanyakeun ka mana kolotna, ka mana pamajikanna, anak-anakna, turunanana, teu katingali di lebet surga, diwaler ku Gusti Allah melalui malaikatna Allah di surgana Allah waleranana. Ye ahli surga opo innahum naon innahum nyono nu ditanyakeun ku anjeun kolot anjeun pamajikan anjeun anak anjeun komo pepotongan lam yudriku sama sekali, lam yudriku teu mendakan ka itu saha ka itu nu ditaroskeun teh bapa anak indung anak pamajikan terus kolot teu mendakan cenah ka itu nu ditanyakeun ku anjeun teh ma'adrokta sakumaha mendakan kami kana amal bagus anjeun mah ka surga teh sebab amal anjeunna bagus. Awas teu kabeh bagus hapurannya, aya khoer aya birun, awas aya soleh
amal soleh aya birun aya khoir beda gitu. Ari nyin khoir mah nyin kahadean saha wae bisa ngancan puguh kahadean jadi ibadah. Awas jika orang luar Islam sedekah ka sapada jalma eta teh khoirun bagus tapi terjadi amal di akhirat. Nanti ulah kabeh nggak kurang makade udah bisa-bisakeun khoir itu. Abdi dikritik ayeuna teh naon cenah Kang Mitah kritik Kang Mitah ka KDM eta kieu kuring teh pada ngomong di alun-alun Kadupanda haul 150 tahun ulama sepuh di Cianjur Selatan yang Khalifatullah Cianjur cek kuring kieu Bapak pembangunan Jawa Barat betul Kang Deddy Mulyadi. Bapak pembersih sungai betul, pembersih korupsi betul Pak Deddy Mulyadi. Bapak yang betul-betul kritis terhadap ketidakbenaran anggaran di Jawa Barat, orang yang banyak menolong karena duit nalobat itu betul. Beliau adalah tutur keren urang dina pembangunan. Ngan urusan sholat, urusan tauhid, urusan ibadah, tutur ke kiai. Keprok atuh. Ayo geus tarik-tarik ngomongna. Keprok atuh mah nyai kudu ngaluarkeun makoli. Tuturkeun pembangunan Pak Deddy Mulyadi luar biasa. Akeun muga-muga teras-teras diwuwuh ku taufik hidayah ti Allah. Sehat alfiat Bapak Ayu. Bapak Ayu Pak Deddy. Nah urusan usoli, urusan praktek sholat, urusan agama tuturkeun kiai di lembur masing-masing. Salam teu aing ngomong gitu. Keprok atuh. Rada koliereun ngadeui. Tapi aing ceramah ge satengah hiji mah. Cekeran. Cek ahli surga nu ngantosan surga dipiwarang ku Allah ya kami mah temendakan nu disambat ku anjeun kolot anjeun anak anjeun pamajikan anjeun kami temendakan sakumaha mendakan kami kena amal bagus anjeun mah ka surga teh sebab amal anu sae amal anu sae Ali cek ahli surga nanyakeun kolot jeung anak pamajikan teh kieu ngajawabna teh wa yuqalu ya Rabbi ini cenah amil tuh ya Rabbi nun pangeran abdi ini saestuhune ingsun sanyana kaula teh Gusti amil tuh amal kaula abdi amal kena kasayang teh Gusti eta teh Gusti li pikeun kaula pikeun abdi pribadi jisim abdi Gusti walahum keur Bapak kuring ke indung kuring ke pamajikan kuring ke anak kuring Gusti tapi abdi gawe amal saya teh Gusti terus besaur Allah payuk maru maka diparentah ku Gusti Allah biilhaqihim diilhakeun dicantelkeun ditirukeun indung anak bapak pamajikan dilebetkeun ka surga ngilu jeung sakolot ngilu jeung salaki anu salakina ahli surga. Awas sareng bismillahirrahmanirrahim nyantelkeun kanu soleh aya dua cara hiji sabab nasab turunan baik perkara usul maupun puru baik ti bapak kamu jadi anak hartina anak niru karena kemuliaan bapak jaga di surga atawa sabalikna ti anak jadi kakait nyalametkeun kacantel kolot ku anak anu soleh. Awas kieu Ibu lamun urang boga kolot ahli ibadah pek teh ku Allah dikersakeun ka surga urang mah ibadah mah teu jiga kolot ngan urang kasuk jalma iman kabawa jaga ku kolot urang hiji sabab nasab sabab naon cenah nasab engke tingali nah hasiah sawi kaca 165 sabab naon cenah sababna sabda teh wa dzurriyyatut tutlaku alal usuli wal furu'i sakumaha dina yasin wa ayatul lahum anna hamalla dzurriyyatahum fil fulkil mashhun sallallahu kacana ku orang keturunan soleh
kolotna jalma soleh, aktina jalma soleh, kakait ke anak incuna asal diimanin. Pun guru mah diimanin bae nate sababia sabat iman asal iman we anak incuna. Sanajan amal teu alus jiga aki jiga bapana kakait ka surga. Hiji eta barang nu kadua cumantelna ilhaqna ngaitna atanapi ngaduriyahna ad-durriyatu bisababi wa huwa al-mahabbatu fa in hasola ma'al mahabbati taklimu ilmin au amalin kana ahaqu billuhuki katalamidati wa innahum yulhaquna bi asyahihim wa asyahul asyahi yulhaqu. Sama ngaji barang teh aing turun bikin lampu. Lampu. Oh hanya sok coba main eueuh aing bisa ngelampok mah cilaka aing tuh akhirnya Haji Baron sing tampi sugih makanya kamari adi angkatna jadi bupati pat CNY cek nur yakin eta teh adi angkatna Haji Baron kos kena orson kata CNY mah apa urang doakeun Haji Baron cek gede milikna sugan tahun payun mencit sapi 2 eueuh teh mana urang pencit kieu penting ya barang bismillahirrahmanirrahim naik sabab umahaba seperti guru cinta ka muridna murid cinta ka guruna ngawuruk ilmu nyontoan amal dicontoh ku murid diamalkeun ku murid bari amal si murid teu sahebat amal guru guruna ka surga eta murid kacantel ka bawah ku guruna. Amin ya rabbal yo alumni dengekeun saha jalma nu cumantel ka ulama akhirat lain ulama tukang pidato jika sim kuring sapertos ulama guru-guru urang kapungkur Mama Mansur Cimanggu Mama Bunut jamanis tinggalkan nih bojona Mama Enang kabaringan tuntut mugi-mugi nih Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha sim kuring memeh ka dieu tadi diaroh heula insyaallah jadi soleh nih putra-putrana nu di Banten Haji Teki gaduh caroge ulama bedas alumni Cikole alumni Petit eta urang jamanis di Banten jadi dewan hakim Jampul Jawa Mijim Patul Muin ngawurukna di Banten ka Haji Teki urang jamanis ilmu mulut Patul Muin jeung Jampul Jawa mah anu kitu becus gagahna orang munut orang kasih hidup kasih barodona kaloba syuting jadi lamun aya murid dipika cintaku guru-guru dipika cintaku murid-murid dipika cintaku guru kieu we ringkes kieu Bu lamun orang boga guru-guru akhirat hatina ulama akhirat anjeunna kan sok kerja mulai sok udang penting saya dina salah ibadahna ngalap samenit beungeut urang jeung ngaran urang gedepakeun luar biasa terus mah guru kau kayak orang kayak teh kabetot ku guru nanti ku guru nepi ka Kanjeng Rasulullah ajengan naon dalilna hiji hadis tadi barang dalil nu kadua Al-Quran surah At-Tur ayat 20 hiji saur Allah Bismillahirrahmanirrahim walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna ku haleutik alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'in kullu mri'in bima kasaba rahinun
tak eta dalil cek Quran cek hadis engke urang bakal dikait asal urang dipika cinta ku guru urang dipika cinta teh sabab urang pernah naos ka anjeunna sabab urang nuturkeun amala sanajan amal urang teu leuwih alus batan guru kakait ku guru amal urang teu pati sae di dunia ngan urang golongan iman kolot urang jalmi soleh kakait ku kolot urang amin moga-moga nya hati moga-moga dikait ku akang jaga di akhirat kan Riyadul Manti kiah ngait abdi mudah-mudah berarti masa jelma kuraon awak yang ngegerian nyatu pak jadi ibadah loba nyatuna kula ieu gara-gara awak kabadagan sabab yang nama secara adiah tina eureun ngerokok kuring eureun ngerokok lain matureun haram hak yang bisa ngerokok deui tiap ngerokok utah tah baik pak demi Allah teu make dalil kuring eureun ngerokok lain kana makruh komo ngaharamkeun teu bae ieu gara-gara eureun ngerokok awak ngagedean teu dah awak gede teh cek Umar bin Khattab kebluk ibadah macak sok udud teruskan udud hidup udud awas udud eta aya manfaatna hiji ngilangkeun stres komo nu bangsa duda-duda teu kabeuleut pamajikan nu kadua mun mutolaah eta naon teh rada cepet akang pangarsa seuna akang sadang Pak putra mama sadang putra mama Usman murid Syekh Abdurrahim Ceng Iip nu aya neraskeun tos sepuh Ceng Iip antos dijamani sendiri naos sareng di Sukahurip ka ditomboh di Bungur Sari kalebet ka kanan dan tutup ke arah Sukaratu eta aya guru anjeunna Mama Karangteja awas Mama Karangteja Sukahurip termasuk 8 kiai anu naseh agan aun nyusun deba agan aun di antarana nu bade haul engke simkuring panitiana Mama Toha Cintawan Mama Toha boga murid Abah Ruhyat Cipasung Mama Jenal Mustafa Mama Januji Pasir Bokor eta urang dia urang Cianeu turun Cianeu can jauh tadi itu Ciawinya ada salah dulu insya terus apa nyantai simpulkan weh saha jalma nu cinta ka ulama diuruk ku ulama tuluy ulama mika cinta ka eta jalma eta lagi mika cinta ka ulama sanajan kolotna turunana lain jalma soleh engke kait ku guruna dikait ku guruna dikait ngan wayahna lamun guru dina hotel lah bintang 5 urang dina bintang 3 ke kajen cukup henteu di luna panas neraka ge alhamdulillah sebab moal murangan kena amal kasehan guru kena ganjaran guru moal murangan bin saiki kawan sakit moal kurang wa ma alatna wa ma henteu alatna murangan kami nu agung ka itu ladina amanu min saikin kalawan samet min amalin tina amal alus eta nu dicantelan teh nu dicantolan ku urang min sain kalawan samet teu dikurangan namun bonusna urang mah bintang guru urang mah bintang 5 urang mah ulah hayang sarua dina bintang 3 ge kudu syukuran alhamdulillah guru mah dina beus AC urang mah dina beus bumel ge teu naon alhamdulillah mantap sing hormat sing cinta ka guru supaya engke jahat ka ilham ka candak amin nah terakhir isin kuring badai maca di perjanji kira-kira 5 menit ngan siapkan duit siapkan duit tuh aing 100 saya ayo rek jampe ku simpen cokot kalau duit jampe aya ngalobaan teh duit hayang teh ayo cekal cicing aya bacaan ayo siapkan cekal kalau kena duit ayo maca hijib ayo siap duit kalau panitia bantuan siap haji barang kan haji barang tukang ayo siap ayo haji barang kali keluarkan duit haji barang keluarkan cekal bismillah lain heureuy nyaan panitia siap sopan kulingkeun maksudna kitu aing mah supaya bangunan beranggeus ieu pesantren amin kobong amin siap keluarkan duitna siap so bismillahirrahmanirrahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sok bari muliring ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rasulullah salamun alaik ya
halal judi wal karami. Bantuan panitia. Ya Allah halal judi wal karami. Nanu hiranum bilal harami harami lisani wal hasani nanu min qawmin bihisakanu wa bihi min khawfihim aminu wa bihi min khawfihim aminu. Sadayana ya Rasulullah. Sadayana. Salam Ayo balik sorban. ya Rabbi asyani wa daraji abata ya jiradal alamin ya ahlal judi wal karami ya ahlal judi wal karami. Sadayana Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Sekali deh ya Rasulullah. Kentos ieu urang atuh Salamun alaik ya Rabbi asani wa darani abata ya jiradal alamin ya ahlal judi wal karami ya ahlal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Azkiya. Assalamu alaik Asfal Asfiya. Assalamu alaik Azkal Azkiya. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Sadayana. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Azkiya. Assalamu alaik Asfal Asfiya. Assalamu alaik Azkal Azkiya. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Urang doakeun akang sing panjang yuswanya.
berkah ilmu rezekina. Pangersapun guru ti Cikole sakeluarga pesantren Miftahul Huda Usmani Yasin paranjang umur, berkah ilmu, berkah rezeki. Pangersapun guru Kiai Haji Miftah Farid ti Miftahul Khair sakeluarga moga-moga panjang umur bari barokah. Sadaya para ulama, para kiai ti Ciamis, ti Bandung, ti Cianjur, ti mana we para alumni nu mukim sareng sepuh-sepuh adi lembur moga-moga panjang umur. Dipaparin kesehatan. Jamaah sadaya nu hadir ya Allah panjangkan usia bari barokah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama saita ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna biha min ibadika as-salihin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma famnun alaina bimaghfirati ma qarafna wa ijabatika fi sa'ati arzaqina. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin afdali nabiyyin hadaita wa astafaitahu wa jantabaita wa ayyadtahu bil ayatil kubra wal mu'jizatil bahira wa ala alihi al itrati tahira wa ala ashabil atharil abrar minal muhajirin wal ansar wal tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Salatan wa salaman tazku bihim an nufus wa tasmu wa tatibu bihim